Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeung hanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin ayeuna bagian anu ka 30 hiji nanya. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna nging hilap di like di komennya nu saseur-seurna lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka 30 hijina. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak tungdung tas. Punten ieu teh sateu asana oge Bu. Abdi bade tumaros kumargi nya kitu. Abdi teh asa janten raruas kieu. Muhun pedah tara-tarati sasari. Ibu kersa rumpaheun karompok abdi. Manawi aya pikerseuh naon Ibu? Ceuk lamsijan pinuh ku pananya. Puguh Ijan. Mana ibu jauh di Jugjuk anggang di teang oge ibu terek aya tepi keuneun jeung deui beja ieu teh kalintang pentingna sabab nyangkut kana kasalamatan sararea tapi hampura samemeh ibu ngabejakeun ibu rek menta heula perlindungan ti Ijan sabab lamun teu kitu taruhana kasalamatan ibu malah bisa nyawa tandonanana kumaha kira-kirana Ijan satuju? Leng sakedapan mah lamsijan jadi ngahulang sabab can paham kana naon anu rek ditepikeun ku bumia tapi kilang kitu oge manehna geus bisa nebak kusabab moal pati-pati bumia ngomong kitu mun kayaanana teu bener-bener genting. Nu matak harita lamsijan langsung we nya tujuan. Mangga Bu. Insyaallah. Abdi bade sateka polah ngabantos ka ibu. Sanggeus meunang kapastian kitu mah harita bumia langsung derak-dek we nyaritakeun sakabeh anu kadengena nalika Paheru jeung Padaud salakina nyusun rarancang jahat tur licik pikeun ngaruntuhkeun pausahaan Burita
jeung deui teu poho Bumia ngebrehkeun rasa teu sukana ku ayana Jang Deni di imahna lantaran kalakuanana cunihin pisan. Manehna ngarasa teu betah kajaba teh eta aya deui nu leuwih penting nyatana ngeunaan rencana dirina pikeun ngagugat talak ka Daud. Sabab dirina geus ngarasa teu tentrem ku tindakan jahat salakina. Aya deui selain ti eta, Bumia ngarasa boga salah gede ka Burita. Alatan geus ngaruntageun rumah tanggana. Jadi ku ayana hal eta, itung-itung manehna nebus dosa we ka Burita. Jadi manehna ngabolekerkeun naon rupa rarancang Pa Daud jeung Pa Heru. Kitu harita Bumia nyaritana. Pikeun lamsijan mah barang ngadenge katerangan kitu tangtuna ka cidangaranjugna. Sabab nyatana eta ancaman teh lain perkara enteng. Bari narik napas panjang semu berat, lamsijan ngawalon. Bener-bener ari kitu mah Pa Daud teh taya bogaeun niat babalik pikir. Padahal kurang kumaha abdi teh salila ieu ngusahakeun sabar sanajan ngarasa katindes. Tapikeun ari kitu carana mah abdi oge moal cicingeun Bu. Ibu sing tenang we salagi aya keneh abdi mah insyaallah satekah pola ku abdi ibu dilindungan. Tapi keur sementawis demi kasalamatan ibu ayeuna mah langkung sae ibu nyiruru heula we di dieu. Kumargi abdi yakin pihak Pa Daud ayeuna pasti keur maluruh salira. Keun ku abdi dijelaskeun duduk perkarana ka pun bapa sareng pun biang supados ngaratoseun. Atuh kajabi ti eta abdi bade nyarios ka Neng Euis sareng Burita ku ayana hal ieu supados engkena taya sakwa sangka ka urang. Ceuk lamsijan tandasna keur ngomongna teh ngajadikeun Bumia ngarasa regreg hatena. Nah hatena jadi ngagerentes. Bener cek Kang Ijan, Pa Daud pasti geus keur neangan urang. Untungna tadi teh nyarita ka emak jeung bapak rek nepungan Kang Ijan. Sabab lamun nepi ka nyarita aya bahan kapanggih aing nyumput di dieu. Nuhun pisan Jan, ibu jadi regreg. Hampura we ibu jadi ngarerepot meureun ka Ijan. Sami-sami Bu, abdi sakadahna anu nganuhunkeun mah. Ibu sing tenang-tenang we, kumargi abdi teu ngaraos direpotkeun. Temba lamsijan satuluyna manehna nyamperkeun Pa Surya jeung Bu Rasmi nu aya di ruang tengah. Di dinya manehna nyaritakeun anu sakumaha dicaritakeun ku Bumia. Sakalian minta izin pikeun nampung samentara Bumia salagi urusana jeung Pa Daud can rengse mah. Nya teu nanaon ari kitu majan. Da ongkoh melang ari sugan teh teu kitu we urusana. Makana engke mah mun paniatan hidup isuk geus rengse ulah dingkengke deui langsung we nyeun tindakan sangkan masalah ieu teh gancang lekasan. Nya Jan, ibu oge jadi milu hariwang ari kitu mah. Keun we heula atuh di dieu si Neng Mia mah. Insyaallah aman di dieu mah. Tapi awas bapana mun mun lurak lirik tumpat tempok sia. Nya moal atuh. Da pamajikan batur ongko eta mah. Era lah geus kolot bapa mah. Mending ka ibuna we anu geus karuhan kanyahoan satiana. Hehe. Bu Rasmi katampo seri leutik sedengkeun lamsijan ukur mesem. Para wargi sadayana niti wanci anu mustari nincak mangsa nu sampurna. Cunduk kana waktuna poe Rebo anu dianti-anti kiwari datang dina kayaan guligahna ati jeung rasa bagja nu taya papadana. Lamsijan katut Pa Surya jeung Bu Rasmi tetinggaleun si Lili sobat dalitna nyakseni acara tunangan antara Lamsijan jeung Neng Euis.
Najan acarana sederhana tapi tungurangan karena kasakralan jeung bersihna paniatan. Samemehna Pasurya sasadu heula ngawakilan lamsijan dina enggoning ngebrehkeun maksudna. Hapunten anu kasuhun ieu teh sateu acana simkuring kalih tuang putra ngebrehkeun kana pamaksadan anu saleresna ka pangresa sakulawargi. Rehna dina danget ieu simkuring teh bade ngadugikeun tawis katresna ti tuang putra ka kersana Neng Euis. Mamanawian bahan katampi sok sanaos henteu ari cacandakan mah degening tuang putra mah sakieu buktosna. Kajabiti eta hoyong ari ngadangukeun waleran mah utamina ti Neng Euis nyalira. Kumaha Neng kinten-kintenna bari ditampi atawa moal ieu lamsijan teh. Kitu cek Pasurya nyaritana leuleuy. Kede tapi ngandung wibawa. Harita Neng Euis muwuh tungkul. Rarasaana jadi gugup. Samantara leungeunna nyekelan kana leungeun burita indungna. Tapi kilang kitu ari panonna mah maling reret ka lamsijan. Harita burita tumanya jika ngahaja ngagoda anakna. Sok atuh Neng, walar ku nyalira. Bari ditampi moal itu Kang Ijan deh Neng. Cek indungna bari neuteub ka anakna. Sok sanajan bari jeung gugup Neng Euis ngajawab ku sora anu laun pisan. Mohon ditampi. Ukur sakitu nu kaluar tina bibir eta oge bari tungkul. Asa kirang kat kuping ieu teh Neng. Watos kasih Akang Ijana bilih teu kakupingeun. Kumaha Neng? Cek Pasurya ngahaja ngaheureyan bari ngareret ka lamsijan. Keur kitu si Lili nyelengkeung. Nya Neng, sing tarik atuh ngarah rame ongko Neng. Atuh sapada harita Neng Euis daek teu daek ngajawab deui ku sora anu rada tarik. Mohon ditampi pisan Kang. Kitu cek Neng Euis. Atuh ger nu aya di dinya teh jadi sadeuri sararea miru Sukabunga. Sanggeusna acara Pasurya jeung Bu Rasmi. Sanggeusna acara Pasurya jeung Bu Rasmi katud si Lili tuluy baralik deui. Sementara lamsijan mah ngahaja teu milu balik. Sabab ngarasa teu ngeunah lantaran di ditu aya bumia. Kaduana manehna rek nyaritakeun rarancang jahat Paheru. Bari sakalian ngabadamikeun pikeun lengkah saterusna demi kasalametan sarerea. Bengrasna langit poe Rebo harita mawa rasa hegar nepi ka wanci sore datang. Endahna biru lautan masih keneh endah ngagalenyu imutna seorang wanoja nu aya di sagigireun lamsijan. Ngan hanjakal rasa bagjana teu kabat lila. Nalika lamsijan ngadalkeun rarancang jahatna Paheru katut padaud dina hiji paguneman ka burita. Tangtuna burita kacida kagetna sabab teu nyana salakina bakal sakitu tegana sakongkol jeung Paheru demi ngaruksak kahirupan kulawargana sorangan. Astagfirullahalazim. Nepi ka kituna eta si Daud uga rarancang. Bener-bener teu mikir aki-aki teh yen anu bakal dihancurkeun teh kulawargana sorangan. Nyarek ira sadarna atuh eta aki-aki. Asa heran Ibu Majan sabab diantepkeun teh geuning kala beuki edan. Ari geus kieu rek kumaha atuh ayeuna Jan? Lamun Paheru jeung Padaud nyuruduk rek saha nu nahan Jan? Naon anu kudu dilakukeun ku urang? Cek burita satengah ngagantungkeun harapan ka lamsijan.
Sababnya kasaha deui atuh ayeuna mah. Kulantaran ukur lamsijan calon penerus kulawargana. Sementara Neng Euis paromanana nu tadina berag teh ngadadak alum alatan jadi loba kahariwang. Kadenge Neng Euis ngilumairan caritaan. Kang, abdi janten sieun. Hawatos ka mamah ongkoh Kang. Tenang Neng, tenang. Da Kang oge moal cicingeun. Kumargi ieu mah kayanan atos genting. Tapi sanaos kitu, ibu jeung Euis mah ulah patos teuing hariwang. Anu penting mah salamet we urang sararea Bu, Neng. Nya Ijan, ibu mamasrakeun we ka hidap sagarupana. Kumaha hadena we. Tapi kade ulah sologoto, da itu mah pasti loba baladna Jan. Muhun Bu, keun. Ti kawit ayeuna mah abdi nu bakal mayunanana. Kitu cek lamsijan nenangkeun Burita jeung Neng Euis. Sabot keur uplek ngobrol kitu, kadenge surat telepon imah disadah lumayan tarik. Atuh harita Bumia gancang ngangkat teleponna bari ngomong. Halo, sareng saha ieu? Anu ti mana? Abdi Pasutar, manajer hotel di Pangandaran Ibu. Cek eta sora laki dina telepon anu ngakukeun manajer hotel Burita di Pangandaran. Oh, Pasutar. Bade pikir naon, Pak? Nu mawi ieu teh Bu, hotel urang keur digerebeg ku polisi. Ari saurna mah cenah aya obat-obat anu dilarang anu kacida siurna di kamar nomor 12 numutkeun lamporan ti intelna cenah Bu. Hah? Obat terlarang? Cek Burita setengah ngajerit. Beungeutna ngadadak sepapias, leungeunna nu nyekal gagang telepon nepi ka ngageter. Dina kayan gempeur kitu, Burita nanya deui ka Pasutar. Ari ayeuna kumaha atuh? Aya teh barang buktina. Saha jalma nu geus nendeuna? Ilikan dina daftar tamuna Pasutar? Pugu abdi teh kacida baluangna Bu. Kumargi da teu aya tamu di kamar nomor 12 mah Bu, kosong. Tapi ari barang bukti mah aya di kamar 12 teh. Sareng deui hotel urang teh kaancam ditutup cenah. Pamieu kasus teu kapendak jalmi anu nyimpen barang nama. Malah tingawitan dinten ieu pisan tos teu dimeunangkeun nampi tamu, kumargi tos dipasang garis polisi Bu. Astagfirullah. Kumaha teuing ieu urang? Duh. Aya bahan urang mah bakal kaluar duit gede kayak kieu mah atuh. Kitu cek Burita. Ngomongna bari kaweur teu puguh. Karumun eta masalahna mah Bu. Kajabi ditutup teh urang pasti kaluar artos agung. Malah tadi aya nu nyebatkeun kada siap artos opat 5 miliar mah cenah Bu. Cek Pasutar mereka terangan dina telepon. Sedangkeun Burita hampir we ngajengkang bakat kuruas. Untung alam sijan sigap newak badan Burita bari pok cumarita bari ngabeberah. Sing tenang Bu, sing tenang. Abdi ayeuna bari teras ka Pangandaran kangge nepangan Pasutar. Ibu masing jongjon we sareng geus di dieu nya. Insyaallah kage kapendak jalmina Bu. Kang, ari abdi di dieu kumaha? Pan teu rencang Kang? Tanya Neng Euis bangun nu hariwang pisan. Kieu we atuh supados aman saheulaanan mah. Nging waka nampi tamu atau napi jalmi luar. Panto kuncian sadayana. Wartosan Mangkarto sareng nu sanesna sangka ningkatkeun kawaspadaan. Utamina di lingkungan ieu nya. Wayahna akang bari nepangan heula Pasutar di Pangandaran di hotel. Nya atuh Ijan, mending kitu ayeuna mah. Jigra tepungan heula Pasutar. Bari paku kumaha jeung manehna? Cek Burita. Mohon mangga Bu. Pungkas lamsijan bari tuluy nyarita heula ka Neng Euis. Wayah nanya Neng, ku akang dikantun heula. Ucap lamsijan teu poho nyium tarangna Neng Euis heula. Najan semu beureum pipina lantaran era aya indungna, tapi cukup nenangkeun hatena. Kitu karasana ku Neng Euis harita. Nu saterusna
sanggeus sagalana disiapkeun mah kalayan teu talangke deui lamsijan tuluy indit nyemprung dina motor Kryptona demi nepungan pasutar di hotel di Pangandaran. Sapapanjang jalan hati lamsijan galecok bari nginget-nginget kana omongan pasutar. Aing asa heran ari aya barang bukti di kamar hotel tapi jalmana eueuh dina daftar buku tamu. Ieu pasti aya jalma jero anu khianat. Da teu mungkin atuh lamun tamu biasa mah. Sabab kudu aya catatanana daftar tamu. Moal salah deui ieu mah. Pasti pagawean si Heru jeung Padaun. Keun sia awal akhir pasti kanyahoan saha dalangna. Dagoan we dina waktuna kabeh pasti bakal ngaringkuk di pangberokan sia. Sabot keur kitu di palebah jalan anu sepi tina kaca sepion katempo aya 2 motor anu nuturkeun ka lamsijan. Jarakna teu pati jauh tapi gerak-gerikna cukup nyurigakeun. Aduh sial, aing dikukuntin. Fatimah, tulungan ieu akang nyi, tulungan. Ceuk lamsijan bari terus leok mengkolkeun motorna kabeh katuhu ka palebah jalan leutik. Bener pisan panyangka lamsijan. Sabab motor nu tadi nuturkeun teh ujug-ujug miheulaan. Nu saterusna leok dipalangkeun nyegat jang jalan lamsijan. 4 jalma nuju rangkung badag laju jerat-jerut tarurun tina motor bari tuluy ningkar lamsijan. Dina leungeunna masing-masing aya nu ngabar bedog rantai jeung peso balati. Paroman eta 4 jalma beuki ganas katempona waktu matana pada mureleng ka lamsijan. Aduh cilaka, buat tamat ye riwayat aing nepi ka dieu. Gerentes lamsijan. Tapi untungna sabaraha detik kahareup katempo samar-samar kalangkang hejo aya maturan sagigireunana. Tenang Kang, nging hariwang pan aya abdi di dieu Kang. Cek Nyi Fatimah bari ngagelanyu imut. Lamsijan narik napas bari ngagerendeng. Hatur nuhun Nyi. Salah saurang di antara 4 urang laki col nyentak ka lamsijan. Ngomong jeung sia gegerendengan kitu ulah api stres da aing mah moal katibu deuleu. Kuring mah ngomong jeung malaikat maut anu bakal nyabut nyawa si laing opatan. Cek lamsijan ngagertak bari nyapukeun leungeunna ka hareup. Wubut cengkang. Si lalaki anu nyentak ujug-ujug ngajengkang dumeh teu kanyahoan tenggeulan lamsijan duka ti mana datangna. Nyaw-nyaw geus nyayang kana hulu angeunna. Padahal lamsijan mah ukur nyapukeun leungeunna wungkul ti jarak jauh. Waduh, bedol sia. Haru, kuat kaeugap kieu. Na ira nyerang euy. Apes aing aduh, eungap aing aduh. Kitu ceuk eta jalma bari molotot. Sedengkeun 3 urang baladna jadi colohok bari silih pencerong. Saurang nu make baju beureum ngaharewos ka baturna. Pas pada euy. Jikana urang bakal nenggar cadas ieu. Ayeuna mah mending gancang piheulaan serang euy. Sameme urang kapilan abar. Baturna unggek nu saterusna ku ajeleng. 3 urang jalma langsung ngagajleng ngepung lamsijan. Kalawan dibarung ku ngababadkeun pakarangna sewang-sewangan. Wus kurilap, huet kurilap. Ngagurilapna seseukeut bedog katut rantai sarta peso balati but-bet narajang ka lamsijan ti unggal madhab. Galeong solonton. Lamsijan gentak nyen gerakan aneh. Awakna ngagaleong jiga rek rubuh. Padahal mun katempo ku mata gaib mah kitu sote ditarik ku Nyi Fatimah. Plos. 2 panarajang lolos teu menang sasaran. Sementara nu saurang deui rikat nyabatkeun rantena ngalakana babatok. Wuut. Ganjring, puricak. Si rante teh ukur ninggang aspal bari nimbulkeun kembang seuneu anu ngaburicak.
sedangkan Lamsijan cepat pisan gerakan anak siut bet cebrot deus ada ampun tilu urang lalaki jarangkung badag deh ting jarungkal barang jeung patinggaroah sabab diantarana aya nu katinggang beungeutna gadona jeung puceulina kahantem ku suku jeung leungeun Lamsijan sok hudang sia ditahan sasileng kabeh ha hudang sentak Lamsijan gagah naker sementara si baju hejo rikat hudang tapi ari Sugante rek narajang tapi kalah rek ngabretek kabur untungna si baju beureum rikat ngarawel sukuna atuh pugowe si baju hejo jadi ngegedebut nang kuban tina irungna ngacer getih alatan nyium aspal satakerna aduh harita opat urang lalaki eta teu manggap mulia kabeh rubuh dina hitungan teu lila ngan aya hanjakalna nalika Lamsijan rek nanya deui ihwal saha dalangna di palebah jalan raya ujug-ujug aya mobil nyemprung rek nabrak Lamsijan celeng daek teu daek Lamsijan gentak ngagajleng demi nyingkahan mobil sementara nalika keur kitu supir mobil teh ngagorowok gajang daraek kalayan teu talangke deui eta opat lalaki teh tuluy paheula-heula asup kana mobil hardtop anu terus nyemprung ke arah Pangandarankeun sial awas ya kege beunang ku aing sia cek Lamsijan ku kulutus bari ngeprukan bajuna nu kalotor samemeh neruskeun deui lalampahanana harita Lamsijan diuk heula di saung butut sisi jalan beri sakalian ngareureukkeun heula kacape sementara bau minyak kasturi ciri khas Nyi Patimah keambe teu jauh ti dirina nyai di mana nyalira geulis di mana salira akang hoyong tepang cek Lamsijan teu pati lila sret cileg sagigireun Lamsijan kiwari geus nyampak wanoja geulis make papakean sing sarwa hejo Kang memangna akang masih keneh hoyong tepang sareng abdi kitu Kang tanya Nyi Patimah ujug-ujug nanya kitu di barung kumatana nu ngadadak angkeub jiga mega mendung rek hujan kunaon harus kitu Nyi teu akang mah teu woleh mika tresna ka salira teh nginga gombal Kang kapan akang matos gaduh neng eus cengceman mohon rumaos tapi dari masalah kaheman mah akang teh teu ngurangan sok sanaos urang moal tiasa ngahiji walon Lamsijan bari nyingraikeun buuk Nyi Patimah kana sela-sela cepilna Kang kumaha atuh ukur sakitu kecap ti Nyi Patimah bari melitkeun leungeunna kana cangkeng Lamsijan sabot keur kitu tidit di sisi jalan aya klakson motor nididan tarik pisan bari jeung jalmana teh ngomong semua ngagorowok woi ulang ngalamun sisi jalan bisik ka samber gila dek ayo ka samber motor bari bus ya ayo dit gajang kitu pokna eta jalma sabuka temponan Lamsijan nu nyalande keur ngomong sorangan Lamsijan ukur mesem bari gancang cengkat Nyi ieu akang bade raskeun di lalampahan mohon mangga Kang da abdi oge moal nebihan akang walon Nyi Patimah bari tuluy pakrales leungiles tingka mana pamiarsa sadayana dina poe eta nalika Lamsijan nepi ka hareupeun imah Pasutar kasampak teh dua urang polisi karek kaluar ti imahna Lamsijan teu langsung ka jero tapi ngajanteng heula hareupeun panto gerbang bari nalingakeun Pasutar anu keur ngobrol hareupeun panto teu lila dua urang polisi teh arasup kana jero mobil dinesna satuluyna mobil teh laju ngageleser ninggalkeun imah Pasutar sanggeus tamuna Pasutar areuweuh mah Lamsijan tuluy mencet bel kalawan teu kungsi lila Pasutar kaluar deui didinya manehna nempo Lamsijan nu aya ngajanteng di teras hareup
Punten, ari ieu sareng saha? Sareng bade kepergian ka Samanawi. Abdi lamsijan Pak ti Cijulang. Oh, Jang Ijan. Kabogonan Neng Euis pengintennya. Tanya Pak Sutar. Dumeh tadi aya burita nelepon ngabejaan. Yen lamsijan piminantueunana keur kadinya. Muhun Pak, leres. Tema lamsijan bari unggeut. Ari sugan teh saha? Sok atuh Jang ka dieu ka jero. Sok mangga calik Jang. Ucap Pak Sutar. Saenggeus ditah kitu mah, lamsijan terus ka jero, bari tuluy gek diuk. Tapi karek oge lamsijan diuk. Nah atuh. Ari ujug-ujug. Eueuh. Waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.